Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sampurasun ka sadayana. Mugia urang sadayana aya dina panangtayunan ti Allah Subhanahu wa taala, disehatkeun, dimudahkeun dina milari milik rezekina, katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajeng deui hanca carita dina judul Galura Gunung Malaka bagian ka-10. Mangga ka sadayana cara ketan. Kakocapkeun di hiji lemur katelahna di lembur Cimalaka di hiji warung. Den Widura cenah keur ngamek we, malahan manehanana teh geus ngerebok kana kerah bajuna si Mamang si Aki tukang warung bari nyarita. Sok si Aki, sanu arek mere nulungan kanjeun ah. Sanu arek mantuan kanjeun. Kaduana deui, anjeun kudu ngarti. Yen anjeun teh geus dilanggeus jeung geus loba teuing, teu mayar kana pajeg. Ditagih isukan deui, ditagih ayeuna isukan deui, tah ayeuna kuring geus mayar. Jeung deui keukeuh we, ieu mah itung-itung bungana lah tina pajeg, sabab keukeuh we pajeg mah kudu dibayar ku anjeun hah. Ceuk Den Widura bari popodotot ka eta jalma. Ki Jagur nu aya tadi di pojok warung ngareret kana nalingakeun kana laku lampahna tilu urang jalma anu pepedengkreng ka si Mamang tukang warung saperti kitu. Satuluyna Ki Jagur cengkat palaunan. Bari manahanana teh lempang ngadeuketan ka Gan Widura. Ulah saperti kitu anjeun. Lamun beueur mah anjeun aya kawani. Ejang boga kakuatan. Ulah arek nanasa ka jalma anu lemah atuh. Ceuk Ki Jagur nyarita saperti kitu bari ngeplak kana tak-takna nepak kana tak-takna Gan Widura. Gan Widura narima laku lampah ti Ki Jagur saperti kitu manehna langsung we ngalepaskeun cekelan tina kerahna bajuna si Aki tukang warung teh nu saturina manehna neuteup ka Ki Jagur. Sanjeun kumaha wani nyarita kitu ka kula? Tapi tidinya ku Ki Jagur rampiweusna leungeunna ieu Gan Widura teh dirampiskeun. Ampun. Ki Jagur ngalaman dirampiaskeun ku Ki Jagur saperti kitu. Den Widura ngarasa nyeri malahan mah leungeunna oge ti kamuririt segala rupa. Ampun ulah kitu. Anjeun ulah arek kitu ka batur. Lamun anjeun mung oge istilahna mah dijieunkeun ku kula saperti kieu. Ceuk Ki Jagur. Bener anjeun, minta ampun. Jeung arek minta ampun ata ka si Aki tukang warung. Jeung janji anjeun moal ngalaksanakeun deui pagawean saperti kitu. Ceuk Ki Jagur mamatahan ka Den Widura. Den Widura ngarasa nyeri beureunan sabab sanajan manehna kaasup jawara di wewengkon eta tempat, tapi dirampiaskeun ku jalma jangkung badag saperti kitu mah manehna ngarasa teu kuat, malahan mah masih keneh nyengir we sabab leungeunna can dilepaskeun ku Ki Jagur. Ngadenge kana omong-omongan ti Ki Jagur saperti kitu, bari nyengir sabab leungeunna masih keneh dirampiaskeun teh ku Ki Jagur. Gan Widura katelahna teh nu tadi jalma pepedengkreng ka si Mamang tukang warung satuluyna nyarita. Ampun. Kuring moal arek gede-gede deui. Ampun. Ceuk Ki Jagur minta ampun hayang dilepaskeun meureun tina cengkramanana. Punten ya, ceuk Den Widura bangun hayang dilepaskeun meureun deungeunna ti Ki Jagur. Ki Jagur satuluyna nyarita. Kukula dilepaskeun, tapi tong bakal ngajago anjeun. Lamun timbang dirampiaskeun saperti kitu hungkul oge geus masih keneh boga ka nyeri, boga kasieun mah ulah rek kumaha jago anjeunna. Ceuk Ki Jagur bari ngecakeun kana leungeunna.
tina dirampieskeun anak Den Widura saperti kitu satuluyna Ki Jagur sanggeus ngalepaskeun kana cekelanana Den Widura mah cereng cenah teh mayar kana sagala rupa anu geus dibeli tim kumanehanana ti si mamang tukang warung. Satuluyna Ki Jagur lempang kaluar ti eta warung. Den Widura sanggeusna ditinggalkeun ku Ki Jagur, malahan mah satuluyna Ki Jagur teh kaluar cenah di warung teh ngarasana teh leutikna mah diunghak jeung masih kana amok. Sanajan tadi bayana bener minta ampun jeung ngarasa nyeri geus dipariaskeun ku Ki Jagur, tapi manehanana ngarasa penasaran cenah lamun teu kayaan tarung. Satuluyna mah manehanana nyarita, agi-agi ketungan lah sakedoe. Ki Jagur samang-samang manehanana kaluar ti lawang pantau warung teh radang-radang saeutik bari ngaderet, tapi tina kayaan saperkitu hiu cenah kadenge peureup neka ngahiup bangbaraan arek meupuh pisan kana puhu jelina Ki Jagur nu ditibankeun ku Den Widura. Mireung kana eta serangan, Ki Jagur ngalukur ngagilekeun saeutik kana awakna satuluyna. Keplak cenah eta tonyokan beureup Den Widura teh ditakis ku Ki Jagur satuluyna mah jebret cenah palebah pisan puhu jelina disiku ku Ki Jagur atuh hungguyung Ki Jagur teh langsung we ngajangkolah palebah lawang pisan lawang kaluar ti warungna si mamang tukang warung. Coprak cenah ieu Den Widura teh ngacoplak nyangkorah we di lawang warung anu kalayaan teu usik deui, malahan mah bangun mah langsung kapiuhan. Ningali kana kayaan saperti kitu sileunya jeung si Cekai ngalukur bengong we ningalikeun kana eta perkara kajadian saperti kitu teh. Satuluyna Ki Jagur nyarita, anjeun duaan rek sarua penasaran atawa rek taluka? Si Cekai jeung si Cekai ngalukur silih daret we. Wani mah henteu beuneunan sabab nu jadi kegedugna oge nyata Den Widura teh langsung ngajangkorah kitu deui kitu wae. Padahal mah ieu Den Widura teh kaasup pupuhuna kaasup ke gedungna anu ditugaskeun cenah osok nyokotan pajeg ka rahayat. Dina ilmu bela dirina kawilang leuwih luhur tinimbang manehana duaan, tapi kalawan sagebrakan ku Ki Jagur sakitu wae langsung nyangkorah cicing ngaringkuk di lawang pantau. Ki Jagur nyarita deui, kuring rek mapagahan ka anjeun. Ke deui lamun masih kene boga kasieun, can boga kamampuan anu cukup, songsok ulang ngajago. Sabab sing ingat, anjeun ngajago di alam dunia, moal bisa salalawasna, pasti aya dina apesna, pasti di aya dina lemahna. Sabab jelema mah eueuh anu punyul, eueuh nu sakti, eueuh nu kuat. Awas anjeun, lamun rek ngalampung ngalakukeun deui lampa-lampa anu teu parok jeung batur, malah mate ngaruwikeun ka rahayat. Denge, dina hiji mangsa kula bakal datang jeung bakal mere pangajaran ka anjeun sarerea. Kitu ceuk Ki Jagur bari turuyna manehna teh ngaleos we ningalkeun kaayaan eta warung. Kakocapkeun sileuhnya jeung si Cekai sanggeusna Ki Jagur ningalkeun kaayaan eta tempat di warung teh. Wanana harupat haripet nyamperkeun ka dununganana nyaeta Den Widura teh satuluyna mah diangkatkeun sanajan bari kaayaan masih keneh kapayahan. Horeng si bana horeng tika kapayahan ieu Den Widura teh dipeupeuh cenah palebah puguh cerina pisan disiku ku Ki Jagur. Anu sabenerna mah ieu sileunya jeung si Cekai teh can wau saha ari eta jalma teh. Sanggeus kitu mah Ki Jagur teh punten ya, sanggeus kitu mah Den Widura teh diringkukeun cenah dina bangku nu aya dina eta warung. Malahan masih mamang tukang warung ge ti kamantuan berecai sagala rupa sangkan ieu Den Widura teh buru-buru sadar deui tina kapayahanana. Sanggeus ditarekahan sabisa-bisa ku si Cekai jeung si Leunyae kulisik cenah Den Widura teh kusik satuluyna mah diuk bari masih keneh nyekelan kana puguh ceulina anu masih keneh karasa neungal pisan nyeri cenah. Malahan mah tika
ngubeng masih keneh lieur satuluyna Den Widura nyarita. Kaplok, leguk, gak bisa sia. Dunungan diunghak di tengah saperti kitu anjeun jigana cicing wae. Tika aing kabagian, tika kapiuhan. Sia maduan kalau kajari cing wae nya. Lain mantuan suga naon-naon tarungna kumaha kitu ha. Gadenge kana kamek ti dudungana saperti kitu si cekai nyarita. Oh, ampun Den. Aden nyalira tika kapiuhan. Kapan kurinduan teh. Oh, kasup anak buah Aden. Aduh, ilmu na oge lebih luhur ti Aden. Tong baroning meren kuku kuring duaan ku Aden oge geuningan eta teu bisa dialehkeun. Alah anjeun kalah kang ngabela saperti kitu. Pelenggung sia. Ayo balik. Haki baru. Ingat sia. Isukan kudu aya pajog. Lamun eueuh kukula dia ubrakab lagi warung sia. Cek Den Widura sanajan geus ditaklukkeun ku Ki Jagur tika kapiuhan segala rupa keukeuh we. Hari sombong jeung ngajagona mah masih keneh aya malam mati kawani ngancem kasih aki tukang warung. Si aki tukang warung sanajan manehanana geus nulungan timbang bisa ngeperwe jeung melong dina hate leutikna si aki tukang warung nyarita. Kono stonyong ya jalma teh. Tapi saha si bapak-bapak anu tadi teh aya kubagor yang bisaan dina ilmu Pancasila mah. Tapi jika lain urang bisa juga urang nu ngaliwat hungkul eta mah. Lamun teh mah teu kadaekon ngabela karahayat mana teh buntung bisa nyang harupan jalma-jalma anu belagu jeung ngajawa saperti kieu. Ceuk si Akid dina jero hatena bari neuteub we kana kaayaan si Widura, si Renya jeung si Cekai anu ninggalkeun oge di warungna teh. Si Widura, si Renya jeung si Cekai sangeusna marehanana ngalaman tarung kalawan singket jeung si Jagur. Satuluyna mah baralik we ka imahna nepungan kanu jadi pupuhuna nu leuwih luhur. Horeng si Banah horeng ieu tilu jalma teh geuning masih keneh anak buahna ti si Keling anu ngadunungan teh ka wadana Raden Sastra Diningrat. Satuluyna eta kajadian ku si Widura dibejakeun cenah ka si Keling anu tadinya teh si Keling rada melotot bari nyarenge. Aduh Aden kubu geuningan aya saperti kitu nya. Aduh tika ngalaman ditonyok dia kapayahan segala rupa ku jalma anar-anar. Tapi dipikir-pikir saha atuh eta jalma teh. Lenyai Cekai anjeun nyaho saha eta jalma kira-kira. Si Cekai satuluyna nyarita. Ari saha nama rumaos teu uninga. Sia mah teu uninga belagu geus ya. Eta di bantuan dunungan anjeun tika cenah diketeungel tika kapiuhan saperti kitu. Ampun Kang Keling. Kuring teh sanaos ujang badag saperti kieu. Kapan Kang Keling oge uninga dina ilmu Pancasilat mah saluhurna Agan Widura. Tapi Agan Widura oge geuningan eta sagebrakan langsung kapiuhan komo panginten abdi atuh. Dasar melenggung sia. Ceuk si Keling bari ceplak. Ieu si Ceuk jeung si Renya teh dicabok tika 2 kali sagarupa 2 kali sewang tika pongkeang bangkieung pipina dicabok ku si Keling. Satuluyna si Keling ngadeuketan ka Ki Jagur bencet saeutik kana urat-uratna ki sapunten ya. Ieu si Keling teh ngadeuketan ka Den Widura bari bencet saeutik kana palebahan puguh ceurina tek kraketek cenah. Ieu Den Widura teh dipencet ku si Keling satuluyna mah. Aduh Keling aduh rada genah yeuh teu pati nyeri teh saperti tadi. Naon eta teh? Iya teh aya urat-urat anu kahatonyok tika palebahan pisan. Wajar lamun tika kapiuhan oge.
tapi kalawan sageprakan kalawan tenggelan anu mateni pisan. Kuring jadi penasaran hayang nyaho ka eta jalma. Coba terang teu aden saha eta jalma teh. Eta tuh saha nama teu apal, ceuk Den Widura. Kuring teh teu wauh jika lain orang dia, teh jika jalma nu ngaliwat kitu. Kanu rumasa ieu jalma teh bangunna mah rada katinggali dina dadegan ujung dangdanana jika jawara tah. Tapi kuring teu wauh saha nama sugan anjeun leuh nyai ceuk ai arapal teu. Apaan tadi oke carioskeun nya ku kuring teh terang ceuk si leuh nyai. Malahan masih ceuk aya oge ngaheuhkeun kana jawaban ti baturna. Satuluyna si Keling nyarita. Saha atunya? Enak mah kieu lah Keling. Aduh Keling mah aing katanya we. Kieu nama we leuh nyai ceuk ai. Wayahna we. Anjeun duaan talingakeun tah. Ka mana eta jalma jeung saha? Lamun masih kena di wewengkon ieu talingakeun. Kuring dina hiji waktu hayang mangihan manehanana. Sabab dihanteuan oge kudu malas pati ya. Karunya atuh jadi dunungan ti kapiuhan saperti kitu. Ceuk si Keling. Mere parentah ka si leuh nyai jeung hiji kai. Sangkanjeuna ieu dua jalma teh naluntik kana kaayaanana jalma anu can dipikawanoh ku maranehanana. Nya eta Ki Jagur teh. Saturina mah teu loba carita cenah ya. Si leuh nyai jeung si ceuk kai teh ari niat weh naringakeun kaayaan si Keling jeung Den Widura. Karep rek naluntik kana kaayaanana Ki Jagur. Kakocapkeun Ki Jagur anu rek mitaluntikna sabenerna mah samangsa-mangsa. Den Widura si leuh nyai jeung si ceuk kai pas kaluarga ti warung manehna mah geus teuing indit ka mana, geus jauh ti wewengkon Cikakak, geus malahan mah asup ka wewengkon Cimalaka. Sedangkan si leuh nyai jeung si ceuk kai anu diparentah naluntik kana kaayaan Ki Jagur teh ngan kukurilingan we di wewengkon Cikakak atuh. Sapoe eta mah teu papanggih deui jeung Ki Jagur. Kakocapkeun Ki Jagur. Nincak kira-kira kaayaan geus rada sore, kira-kira panon poe satangtung Ki Jagur kaluar cenah ti hiji musola. Bangunna mah geus ngalaksanakeun salat asar kaluar ti Tajung. Malahan mah niuk cenah di tepas musola jika anu eukeur nimang-nimang jeung ngingat-ngingat ngimpleng naon anu arek dilampahkeun ku manehanana. Kabeneran tidinya aya si Koja jeung si Kempis anu karak beres oge cenah. Reureuh ti kebon sakalian salat ngilu salat tela ka musola atawa ka Tajung teh. Samangsa-mangsa ningali jalma anu can dipikawanoh ku duadana. Aya di tepas musola jika anu keur diuk jika anu bangun bingung. Ieu si Koja jeung si Kempis tuh manya. Kadenge si Koja nya harita. Aduh punten yo, kuring teh kaasup warga di dieu. Tapi na oge teu apal ka kisanak. Punten yo kisanak yo. Kahiji bisi aya jalma anu bisi arek kapoekeun sabab ieu kaayaan teh geus kaasupkeun sore yo. Kaduana nya bisi we aya anu perlu dibantuan gitu tah. Jadi kuring teh hayang aros ka kisanak. Punten bade ka mana sareng saha ieu teh salerosna yo? Ceuk si Koja nanya ka Ki Jagur. Kadenge aya jalma kadang warga asli dirinya nanya saperti kitu. Ki Jagur satuluyna ngajawab. Nuhun. Kuring ngarasa reus. Tur ngarasa tu marima. Aya kadang warga anu haat mikanya ka kula. Malahan mah kaasup kadang warga urang dieu sanajan teu wauh hayang nanya kana kaayaan kula. Lamun dipercaya mah kula teh osok loba nu ngaguruan kana ka kula teh disebutkeun Ki Jagur. Ki Jagur. Ki Jagur. Atau iya teh bade ka mana ieu teh? Akan aki teh kumaha teh? Duh. Kang ieu mah kumaha nanya teh sing bener atuh si Kempis. Punten yo.
Kang Ki ya jadi akang jadi aki kumaha teh. Ki Jaguar satuluyna ngajawab. Keun kemae. Arek nyebut aki tak geus kolot. Arek nyebut akang oge da saluhureun araranjeun banguna. Aya dina umur mah ngan kuring teh. Tadi sebutkeun we Ki Jaguar atawa Kang Jaguar. Kumaha anjeun wae eta mah. Ngan kuring teh hayang nepungan kubu Cimalaka. Kira-kira di mana bumina ye Ki kubu tehnya. Sabab kuring teh nyaho. Teu nyaho ari imahna mah. Ngan anu sakanyaho kuring mah. Kuring teh arek nepungan hiji jalma anu ketelahna teh Kang Sura. Anu cenah ayeuna mah jadi kubu di Cimalaka. Jeung Ki Jaguar ngajawab pananya ti si Koja jeung si Kempis. Singkat cerita si Koja jeung si Kempis cenah haat nu nuduhkeun jeung nganterkeun ka Ki Jaguar anu arek nepungan Kang Sura. Disebut teh Kang Sura padahal Raden Surapati benernya. Kang Sura anu jadi kubu di lembur Cimalaka. Satuluy nama singkat cerita ieu Kang Jaguar teh cenah geus tempungan we geus aya di imahna Kang Sura kubu Cimalaka teh kakocapkeun di imahna kubu Surapati atawa Kang Sura. Ki Jaguar geus diuk we cenah aya di tepas hareup imahna Kang Sura. Panan mah geus dising hareupan oge ku Raden Surapati. Ieu Raden Surapati teh rada asa-asa memehna mah sabab dina pikiranna Raden Surapati asa geus pernah papanggih cenah jeung ieu jalma teh. Tapi manehanana asa poho sabab datang tu wae aya kira-kira kana 7 tahunan ieu Raden Surapati papanggih 7 tahun ka tukang pernah papanggih jeung Ki Jaguar di leuweung teh. Satuluy nama sanggeus kajelaskeun itu ieuna yang manehanana teh Ki Jaguar anu pernah papanggih di leuweung pahumaan teh. Satulain nama Raden Surapati Cumarita. Bagea Ki Jaguar urang ayeuna papanggih. Tapi samemehna kuring teh pernah nyarita ka anjeun lamun papanggih dina kaayaan anu teu pantes. Jeung dina kaayaan anu anjeun keur ngayakeun perkara-perkara anu goreng. Kurang teh kana bedeng celeng. Tapi kuring teh ngarasa heran. Aya maksud naon anjeun hayang nepungan kaula? Ceuk Raden Surapati langsung tumanya ka Ki Jaguar. Ki Jaguar satuluyna nyarita. Benar pisan. Kula teh anu munggaran jeung panungtungan baretu sababaraha taun ka tukang dina kaayaan beda pamadegan jeung anjeun. Tapi kula ka dieu kahiji hayang nyangeureudkeun tali silaturahmi. Kaduana hayang papanggih we jeung menak jeung Pangagung Nagara anu karungu-karunguna teh keur kaayaan jika anu dipikeun diungsikeun ka tempat jauh ka pagunungan. Yakin jeung nyata Raden menak anu luhur anu kuduna mah kaheuyeuk dayeuh ngolah nagara kalawan adil. Tapi kalangkah ngadon dipikeun di hiji tempat anu disebutkeun Gunung Malaka. Dina kekayaan saperti kitu langeor cenah istrina Raden Surapati katingali mayeran kana susuhu sabab sakitu ilaharna da sok kitu ilaharna ari lamun aya semah mah osok disuguhan. Tapi samangsa-mangsa ieu istrina Raden Surapati ningali kana rarayana Ki Jaguar. Huleng cenah manehana teh ngahuleng melong ningali kana kaayaan Ki Jaguar satuluyna Cumarita. Paman Tirta Kusuma
Iya teh paman, cek Nyai Ratna Kancana ngagaro kana ngaranna Ki Jagur kalawan ngaran Tirta Kusuma. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Parantos cekap kanggo bagian nu ayeuna. Kumaha lajengan cariosna? Makanya dilajeng wae dina video-video saterasna. Wilujeng patepang deui. Permi